Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Para teman dalam berdoa hari bulan sami-sami yang akan berdoa kali syukur kepada Allah Al-Mahmud. Alhamdulillah atas nasihat beraneka kami akan berulang sadayana. Di antara iman sinar Islam akan diiringi usaha jasmani kali rohani. Mudah-mudahan sadaya nikmat anu Allah dipasihkeun ka urang sadayana. Sehingga sehingga karena akhir hayat urang sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beriring salam yang senantiasa Allah limpahkan kanjeng alam tegasna kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para tabi'in, para sahabat, para tabi'in, dan sahabat tabi'in jeung kaulang sadayana selaku umat anu biya ulang sadayana ini bismillah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nu kusubri para syaitan nanti ilmu yakin kasadayana para ahli ulama, para sepuh milik sepuh bapak-bapak sadayana. Nu biasa disebutkeun nabi hiji-hijina mugia pengirangi kana rasa hormat sareng takdim subri bagus kasadayana. Mudah-mudahan perkumpulan ulang didawangi ayeuna ngajadikeun hiji sabab wasilah urang sadayana dicuculan rahmat sinar maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah pangaosan rutinitas dina malam Senin, insyaallah dina kesempatan ieu sing pribados ala kadar rek ngamabarkeun kana sakumaha wasiat malaikat Jibril ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu mana ieu hadis teh diriwayatkeun ku Imam Jabir bin Abdillah, anu mana Imam Jabir bin Abdillah teh salah satu sahabat Ansor. Anjeunna langsung nampi cariosan di junjunan urang sadaya tegasna Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saur Kanjeng Nabi annahu qala ma zala Jibril yusini bil jadi. Jabir cek Kanjeng Nabi ma zala Jibril teu malaikat Jibril teh di mana pendak tanggih jeung kaula cek Kanjeng Nabi yusini selalu wasiat bae eta malaikat Jibril. Bahasa wasiat eta doang urang ka anak, doang urang ka keluarga. Malaikat Jibril ka Kanjeng Nabi ketika pendak jeung Kanjeng Nabi di mana bae Jibril teh selalu wasiat.
nu diwasiatkeun teh naon bil jari tentang masalah tetangga, lain bisik-bisik tetangga, tapi tentang masalah tetangga. Jaru dari lah darul masjid. Nu dimaksud di dieu eta lain jelema anu imahna deukeut ka masjid lain. Awil ribati atawa nu dimaksud tatangga ti dieu eta lain nu dimaksud ta imah anu deukeut pasantren lain. Awil madrasati atanapi imah anu deukeut madrasah lain. Tapi nu dimaksud ku Kangjeng Nabi tatangga anu deukeut imah urang. Dina arti kumaha hatta donantu annahu yaj'aluhu warisa, sehingga cek Kangjeng Nabi kaula nyangka tatangga anu deukeut imah urang eta kaasupkeun kana ahli waris dina harta urang. Dina arti jeung tatangga urang kudu akur, jeung tatangga urang kudu hade. Sampai-sampai eta tatangga urang hampir kalebetkeun kana ahli waris urang sadayana. Kunaon? Ku saking urang kudu akur jeung kudu hade jeung tatangga. Mantak kadituna wal qaribu asyaddu minal ba'id. Tatangga anu deukeut kadaya eta kudu lebih dipentingkeun daripada tatangga urang anu jauh. Tatangga anu deukeut mah di mana urang boga paiteun moal geura batur nu datang pasti tatangga urang nu deukeut jeung urang pacarin. Di mana urang boga amiseun hajatan naon bae ge moal geura tatangga nu jauh nu datang pasti tatangga urang anu deukeut. Aya naon ieu Kak? Rek sunatan, rek nikahkeun, akan api paiteun. Tuh, mantak wal qaribu asyaddu minal ba'id. Tetanggaan urang kudu jeung urang kudu leuwih dipentingkeun ku urang daripada tetangga anu jauh. Ari ieu mah kana tetangga nu jauh mah brok segala itu ai anu deukeut mah eueuh. Ketika boga paiteun boga amiseun moal geura batur nu datang pasti tatangga urang nu salembur keneh-keneh bae jeung urang. Salembur keneh di mana urang boga paiteun tatangga urang anu geus salembur jeung urang nu pangheulana ka makam. Di mana urang boga amiseun hajatan tatangga urang anu salembur anu pangheulana nyekel awi. Itulah jeung tatangga urang kudu akur, jeung tatangga urang kudu hade, sehingga cek Kangjeng Nabi kaula nyangka eta tetangga urang anu deukeut imah urang kasupkeun kan ahli waris. Lamun teu di desa mah kasupkeun kana kartu kakak. Kasupkeun kana kartu kakak padahal batur, tapi kasupkeun kana kartu kakak keluarga urang. Kunaon? Kudu urang kudu saling hadena. Sifat jelema mah kadang salah kadang bener. Keur salah mah urang kudu gede ngampura, kudu gede ngamaklum. Nah, hiji eta anu diwasiatkeun ku malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kaduana wa mazalu yusini bin nisa. Nu diwasiatkeun ku malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi teh nomor kadua tentang masalah seorang istri. Pamajikan, mun bahasa urang mah bapak, eta pamajikan urang hatta donantu annahu sayuhramu talaquhunna, sehingga kaula cek Kangjeng Nabi boga sangka hampir ka setiap lalaki Allah ngaharamkeun kana ucapan tolak ka pamajikan. Dina arti kumaha? Ulah bahasa tolak eta dijatuhkeun ka omongan awewe ka pamajikan urang ulah. Hampir Allah ngaharamkeun kana bahasa tolak. Maka cek Kangjeng Nabi na hadisna abghadul halal at-tolak.
perkara anu halal nu dipikahe ku Allah naon ucapan bahasa tolak anu ngajari pamajikan. Tuh, mata kula sok mudah mengatakan talak dia kuai, ulah teu meunang. Salagi mampu maka urang bisa didamaikan, bisa dimusyawarahkan, ulah eta bahasa tolak. Ai eta urang lalaki keur teu mahkul ka pamajikan. Atuh tinggalkeun burung ku urang ka mana tah? Kawin deui burungnya. Teu imah kudu-kudu kau majikan talak dia kuaing. Masya Allah ulah eta. Ulah nya aibahana mah lamun teu bisa dimusyawarahkeun ku urang. Satungtung bisa dimusyawarahkeun didamaikeun mah ulah sing hade. Lamun ieu bahasa tolak ti lalaki ku Allah diharamkeun moal aya duda, moal aya rangda. Ya, moal aya duda, moal aya rangda. Uyuhan bahasa tolak eta teu diharamkeun ku Allah. Ya. 2 katiluna wasiat malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi teh nu diomongkeun teh kumaha wa mazalu yusini bil mamlukina hatta dhanantu annahu yaj'alu lahum waqtan ya'tikuna fihi. Nomor katiluna nu diwasiatkeun ku malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi tentang mamlukin, 2 perkara anu dimiliki urang hatta donantu ayaj'alahu lahum waqtan, sehingga boga sangka yen sanyan eta perkara teh ngajadikeun ka urang waktan hiji waktu ida balagohum anu ketika datang ka urang ku urang diperdekakeun. Ya. Seperti mana? Perkara urang abogan abid atau pembantu, anak buah, bujang anu bahan sok ngabantu ka urang. Itunya suatu waktu urang bisa mere kalonggaran. Ulah diteken batu. Ya mana ku aing? Kumaha aing jadi gaji ku aing. Isuk-isuni ti jam 5 isuk sampai jam 6 teu aya eureun. Eta akitu teh ulah urang. Nomor ka 4 wasiat malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi teh wa mazalu yusini bisiwak. Nu diwasiatkeun ku malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi nomor ka 4 bisiwaki tentang masalah nyusur. Nyusur dina ngalaksanakeun salat. Hatta donantu annahu faridotun, sehingga cek Kangjeng Nabi kaula boga sangka hampir Allah mardukeun ka urang ka umat Nabi Muhammad naon supaya ngalaksanakeun nyusur nalika urang rek ngalaksanakeun salat. Uyuhanana atuh henteu dipardukeun ku Allah nyusul ka urang ngeun sabatas hukumna sunnah muakkadah, sunnah anu dipoharakeun nalika urang rek salat eta kudu nyusul heula. Nyusul Bapak ya, urang kudu boga susulnya anu sok anu meuli mah sabaraha 15.000 teh nya, komo anu ti Mekah mah tadong paji. Sok aya pan mawa teh apanya nyusur. Sunnah nama nyusur eta kudu make kayu arok. Ya, kayu arok anu sok munggah haji mata nu aruy tas nyusur. Amun eueuh kayu arok naon bae anu bahanna kasab seperti tuntun baju ieu urang ieu pan kasab tah rek salat urang ge heula diaturlah ku pikir lamun nyusur teh urang kudu kitu helan set tadi nangge ti anu katuhu ka kenca terus urang nya sabetu kali teh bandingan cek Kangjeng Nabi rakaatani bisiwaki, salat 2 rakaat ngeun nyusur heula, bandinganana jeung 70 rakaat henteu make susur. Eta mah tinggal ka urang bae daek keneh ngalaksanakeun salat sunnah 70 rakaat tapi henteu nyusur, apakah daek keneh salat ukur 2 rakaat tapi make susur heula nyusur. Eta bandinganna sami ganjarna Bapak.
mata cek Kanjeng Nabi, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Laula an asyqa, lamun aing teu karunya ala ummati, ka umat kaula cek Kanjeng Nabi. Ya. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Maka kaula cek Kanjeng Nabi bakal mardukeun ka umat kaula supaya nyusur di mana rek ngalaksanakeun salat. Alhamdulillah untungna ka urang ka umat Nabi Muhammad henteu fardu tapi hukumna sunnah. Maka loba bapak-bapak ge aya rokok kabeuli, aya susu teu kabeuli. Ya, atuh padahal rokok eta mahal. Aya nu 20.000, aya nu 30, kabeuli, tapi susu nu harga 15.000 teu kabeuli. Di urang mah termasuk abi bae ge di kantong teh iwal ti HP jeung rokok. Susur mah eueuh teu kabawa-bawa. Kumaha samani mah aja. Ya. Saop eta mah coba hayang 70 rakaat apakah ukur 2 rakaat tapi nyusur heula. Ieu ganti Bapak. Kudu dijalankeun ku urangnya, praktekeun ku urang nyusur. Naon bae bahan kasar atau duduk sorban. Bisi kasar teh nya salat urang itu nya gesek heula. Nyusur. Ngan sunah mah nyusur eta make kayu arok. Kayu arok. Kayu arok naon bae nu bahan kasar-kasar. Sabut urung buat apa tah. Nomor kalimana wa mazala yusini bis sholati fil jamaah. Nomor kalimana nu diwasiatkeun ku malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi teh nomor kalimana tentang salat berjamaah. Hatta donantu annahu la yaqbalullahu ta'ala sholatan illa fil jamaah. Sehingga cek Kangjeng Nabi kaula boga sangka Allah moal narima kana salat urang anu salatna henteu berjamaah. Bu, lamun cenah sampikeun kudu kitu atuh ribu bapak urangna jelema anu sebul berjamaah. Andai kata Allah mardukeun di mana jelema salat hayang ditarima kudu salatna kudu berjamaah. Lamun kudu berjamaah atuh ribu urang. Urang kadang-kadang keleuweung dohor aya keneh di laut. Keleuweung asar aya keneh di leuweung. Keleuweung magrib urang mah aya keneh di kantor. Teu kaburu hayang berjamaah. Syarat berjamaah cek piki asal aya imam hiji makmum hiji cukup. Ulah aya istilah kieu lain moal berjamaah aing mah kunaon mun aya tiluan doang masing-masing bae atuh ngaco. Cek piki mah cukup dua ge asal aya imam hiji makmum hiji ka pamajikan geus da komat kumaneh poba pamajikanana urang sarak diri imam teu masalah sah. Menang ganjaran berjamaah dalam arti menang ganjaran 27 derajat. Atuh teu nganti kudu eta berjamaah mah nu bagus mah emang kudu lobaan urang ka masjid ka mushola ngan ngomongkeun nyacakeun sah hukum berjamaah dia kuduaan ge atuh cukup. Urang ka anak ceng komat ceng komat Allahu akbar bapak jadi imam sah berjamaah dalam arti menang ganjaran 27 derajat. Bohnya lamun kudu berjamaah bae Allah teu narima kana salat urang atuh ribu. Urang mah isu kene atuh sare kene subuh ge boro-boro. Nya uyuhanana Allah teu mardukeun ka urang sehingga urang meunang salat di imam, meunang salat sorangan di masjid teu berjamaah. Lantaran urang teh kapopot atawa madara. Nu bagusna mah berjamaah. Nah, nomor kagenepna wasiat malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi teh wa mazalu yusini bi qiyamil lail nu diwasiatkeun ku malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi nomor kagenepna tentang masalah salat ti peuting. Nu dimaksud salat ti peuting ti dieu teh ai bis salati tahajjudi ba'da naum, salat tahajud ba'da naum. Salat tahajud mah Bapak ayana eta saenggeusna sare. Lain qabla naum, lain meme sare. Jadi di mana urang sare udang,
jam sarapan sare, jam hiji hudang salat tahajud, asup salat tahajud. Tuh lamun urang untuk sare begadang sampai ke jam 2 jam 3 untuk sare heran disebutna salat hajat atau salat non beta mah urang teu kalabekeun kana tahajud. Jadi salat tahajud mah ayana eta kasupkeunna ba'da naon saparantosna sare hela urang meskipun dek setengah menit tah dek setengah jam tah asa sare beca urang atau sakeluyupan gitu urang teh ya eta kasupkeun kana salat tahajud ba'da naon jadi nage. Masya Allahnya sehingga hatta donantu annahu kaulah boga sangka cek Kanjeng Nabi mana la nauma billail bahwa urang eta bapak ulah sare ti peuting. Ai urang beda ti peuting dibagi dipake begadang ti beurang waduh itu dibae kuna mah ti peuting ulah sare baca Quran terus sholawat zikir naon bae imah aya henteu sare urang nonton bola aya henteu sare catur gaplek aya sakeun ngobrol sakeun subuh ngobrol pas duduk kalamampi urang eta namanya dimaksudna anu ulah sare di peuting eta urang dipake ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Mana deui wa mazala yusini bi dzikrillah ta'ala hatta dhanantu annahu la yanfa'u qaulun illa bihi. Nomor katujuhna anu diwasiatkeun ku malaikat Jibril ka Kanjeng Nabi nomor katujuhna naon nyaeta bi dzikrillah kudu ngalobakeun zikir ka Allah Subhanahu wa taala. Zikir mah la ilaha illallah bae. Maca subhanallah zikir, maca alhamdulillah zikir, maca Allahu akbar zikir, ngaji doang kieu zikir sami. Maca Quran ge zikir. Maca la ilaha illallah zikir sami. Sehingga cek Kanjeng Nabi hatta dhanantu annahu la yanfa'u qaulun illa bihi. Kaula boga sangka teu aya manfaatna sakabeh omongan terkecuali anu manfaat eta omongan anu dipake zikir ke Allah Subhanahu wa taala. Naon bae eta urang maca sholawat burung teu maca naon deui maca subhanallah maca naon bae eta zikir ka Allah nya dibeuting beurang isuk sholawat bae entah ku kaula anu geus pernah dicaritakeun aya hiji jelema anu maot teh maot geus maot mah jero kubur eta ro'a suratan qabiha di jero kubur nu hiji sosok jelema anu maturan ka kumanehna di jero kubur nu maturanana nyok goreng nyok buau nyok buala nyok sangar eta nu maturan urang di kubur cek eta lalaki kolak man angtan aing kumaneh saha ujug-ujug aing di dieu kumaneh nyok goreng nyok bau nyok piseng eta mah pisreungeun teh kolak dijawab ku eta jelema nu goreng bau teh baju hangit ana amalu kalqobi atuh dia mah ka aing pura-pura teu nyaho pelongo basa urang teh ai dia sah anak malu kopi buku aiki pagawean dia di dunia gitu dia di dunia telok sholat di dunia telok ibadah ke Allah di dunia tara ilajeng ibadah ya aing kuadu pana doang kieu di mana jelema teu daek sholat di mana jelema teu daek ibadah ke Allah naon bae ge bakal ngarupa wujud anu jorek rupa wujud anu bau rupa wujud anu pisreungeun anu bakal maturan urang ke di alam kubur cenah eta amal urang nu goreng teh anu urang telok salat anu sok judi nu zina ti dinya jadi ngabentuk amal anu goreng bau bari dipisengiteun nek maturan urang aing teh cek eta amal nu goreng pagawean dia di dunia dia telok salat aing doang ki rupana
dia telok puasa di Ramadan, dia judi, dia mabok dan lain saja bin aing rupana kieu. Ceuk eta amal urang nu goreng moal qabul dia mungkar nakir datang. Teu tanggung jawab aing maka dia tangguhan ku dia deulekeun bae. Bagus. Tetapi lamun urang di dunia na rajin ibadah ke Allah, salat 5 waktuna tara ditinggalkeun, Ramadan selalu dijalankan, pengajian sholawat maca Quran jeung anu sejen-sejena dilaksanakan kurang, maka di jero kubur ge nu bakal matur kurang hiji amal anu eta amal teh bakal kaset seungit piresepeun. Ditanya urang eta amal saha anjeun? Ceuk eta amal urang aing teh pagawean dia ke di dunia, dia rajin salatna ieu aing kuari jadi kieu seungit. Dia tukang puasa di bulan Ramadan kuari aing kieu, tukang ibadah ke Allah mah bakal dibaturan ku sosok amal anu bagus. Cek amal nu bagus moal qabul mungkar nakir bakal datang ka dieu. Dia mah ulah sieun, dia mah geras sare bae num geras sare anjeun seperti sarena jelema anu papanganten di mana datang bakat mungkar wa nakir eta mah bagian aing jawabanana bakal ku aing dijawabna. Cek eta amal urang nu bagus. Tuh. Ngajawab deui tah urang ke Bapak jaga di alam kubur, fama najatu minka. Di mana urang kuari geus kieu anu bakal nyelamatkeun aing saha? Dijawab ku eta amal as-shalatu ala nabi, eueuh deui anu bisa nyelametkeun ka urang iwagi jelema anu tukang rajin maca shalawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cek Kangjeng Nabi saha jelema anu rajin maca shalawat dina malam Jumat atanapi poe Jumat ulah loba-loba ka haji 80 kali balikan bae urang eta ghafarallahu taala dunuba samanina aman, Allah bakal ngahampura karena dosa urang 80 tahunan. Alhamdulillahirabbil alamin. Geus urang mah jam maca Quran teu pati kabaca, jangan naon teu timu, geus maca shalawat teh ka Kangjeng Nabi dina poe Jumat atanapi malam Jumat 80 kali balikan, Allah bakal ngahampura dosa urang 80 tahunan. Alhamdulillahirabbil alamin. Nya geus yang mana selawat bae lah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Eta bae geus urang. Oh. Sehingga saterasna dina omongan eta lalaki kumaha? Begitu udang tina sare ku hiji jelema anu ngimpi pendak jeung Kangjeng Nabi dina impian. Diriwayatkeun na kitab Mukasyafatul Qulub aya hiji lalaki jelema lalaki nu biasana rajin maca shalawat moal poe. Penting harita mah poho henteu maca shalawat. Beda Pak, bahasa jelema nu tilo jeung bahasa jelema anu poho. Beda. Eta mah poho. Penting harita eta teu maca shalawat ka Kangjeng Nabi. Rebe sare dina impiana pendak jeung Kangjeng Nabi. Pendak jeung Kangjeng Nabi eta dina impian Kangjeng Nabi tu someah ka eta lalaki. Ceuk eta lalaki Kangjeng, aang tagon bani naon Kangjeng kabeh hewa kitu. Ti tadi kaula di dieu bae Kangjeng tiningali ka kaula. Cek Kangjeng Nabi qala la teu teh ewa tu naon? Dijawab ku eta laki anu lamun teh ewa Kangjeng kunaon? Ti tadi kula di dieu cicing Kangjeng ka kaula henteu neuleuh acan, boro-boro nanya neuleuh ge henteu. Cek Kangjeng Nabi qala la anipuni teu nyaho aing ge. Tuh, teu nyaho aing ge. Horeng mah Bapak nguji ngakadar. Lamun urang loba maca sholawat ka Kangjeng Nabi, urang inget ka Kangjeng Nabi ge pasti bakal inget ka urang. Di mana urang ngalobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi ge bakal selalu inget ka urang. Tah, ku sebab kejadian doang kitu eta lalaki dina impian teh pendak jeung Kangjeng Nabi tu someah ka eta jalma.
gara-gara nama kitu poho teu maca sholawat. Paidang tabahu di mana hudang tina sarena eta lalaki ceuk eta lalaki teh wa aujaba ala nafsihi aing ngawajibkeun kana awak aing mah wajib sapoe sapeuting kudu maca sholawat ka Kangjeng Nabi mi'ata marratin 100 kali balikan. Urang ge Bapak mangga asa geus salat dohor 11 geus asar 11 geus maghrib 11 nu penting sapoe sapeuting menang 100 kali balikan menang 100 kali balikan insyaallah cek Kangjeng Nabi warima aing nyaho ka anjeun jeung aing ke bakal nyapaatan ka anjeun eta hikmah daripada jelema anu rajin loba maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keur ngaji urang hatena orang-orang be hatena mah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Komo nu rajin manggeus kolot teh nya nyaka-nyaka tasbih beleungeunna iman nu cek kurang rokok deui ya hatena mah disangka ku batur masare disangka ku batur mah ngalamun horeng hatena mah sholawat be kula inget di negara Baghdad aya ngaran Sa'dun al-Majnun ngaranna. Bahasa Majnun eta bahasa urang mah jelema edan. Ki Sa'dun teh atuh teu edan teu naon. Ngan disebutna di Baghdad eta Sa'dun al-Majnun, Ki Sa'dun jelema edan. Si padahal Ki Sa'dun eta henteu teu edan. Anjeunna mah atuh ahli ibadah bae ka Allah. Pagawean Ki Sa'dun Bapak pagaweana tukang nulisan dua dampal leungeunna lapad Allah mana mun mangge pulpen kitu ditulisan leungeunna dampal leungeunna tah lapad Allah teh nya lapad Allah jadi dua dampal leungeunna ditulisan lapad Allah kapendak ku Imam Siri Sikti cek Siri Sikti Sa'dun aing mah teu kahadek wae ka dia. Paingan dia disebutna di negara Baghdad disebutna jelema edan. Dia baduk daun dia polongo ieu aing mah. Cek Imam Sirisik di teh ya. Nah maksudna dia mah dua dampaleun ditulis lapan Allah. Cek Imam Sirisik di. Nah eta maksudna eta Sa'dun. Cek Ki Sa'dun ngomong kieu. Sirisik ti sameme aing nulis lapad Allah dina dua dampaleungeun lantaran aing majing Allah embung pegat lantaran aing majing Allah hayang inget bae pernah ku aing lapad Allah disimpen dina hati aing Allah kama mana Allah be Allah dina hati aing pas waktu aing keur ulin mah jeung babaturan keur ngobrol keur cacahat lapad Allah dina hati aing eueuh leungit leungit be Allah ka mana boa jeung ngobrol jeung ngopi jeung babaturan teh kecacahan lapan Allah dina hati aing lesot pernah aing kitu cek Imam Sa'dun nomor kaduana lapan Allah pernah disimpen ku aing tina leta aing omongan aing teu kaluar ti lapan Allah di mana aing panggih jeung dulur jeung baraya jeung keluarga ngobrol lapan Allah lesot dina sungut aing cek Sa'dun teh ya tah kuari mah lapan Allah ku aing disimpen dina dua dampaleungeun aing di mana aing poho langsung aing ingat mukakeun dua dampaleungeun neuleuh lapan Allah inget aing ka Allah di mana aing ngobrol jeung babaturan muka dua dampaleungeun aya lapan Allah inget aing ka Allah. Itulah kehebatan Ki Sa'dun. Ai urang boro-boro dina hate lapan Allah. Dina sungut sumawana ditulis dina dampal leungeun atau komo maning. Ditulisan lapan bismillah leungeun urang. Dipake obe upama teh mah nya urang mah. Mata Ki Sa'dun al-Majnun. Seorang wali anu hirupna embung pegat, embung lepas jeung Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, batur mah sampaikan kadinya Bapak. Batur mah sampaikan kadinya ku embung-embungna lepas jeung Allah.
lapan Allah disimpen dina hate, lapan Allah disimpen dina letak sampai ke nupal katiluna, lapan Allah disimpen dina dua dampaleungeun. Di mana ngobrol jeung babaturan muka dua dampaleungeun aya Allah ingat ke Allah, astagfirullah, alhamdulillah, Allahu akbar, ingat ke Allah. Masya Allah, ay urang boro-boro urang babanya urang disebutna goplah, lalai selalu poho ibadah ke Allah subhanahu wa ta'ala. Panginten pangalsan dicekapkeun sakieu bae disim abdi hampura seteu acana jatuh sakieu sedang ngaji manya tentu saja maonan mun kaulin mah kabanderian ya di antara atuh gak masih kene mopo carape, mudah-mudahan nu disampaikan di awal dugi ke akhir aya manfaat hikmah anu di alam manfaat kurang sadayana. Sakitu anu kami hatur, wabillahi wa taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.